tuhnya cek tekawur inung teh bijil ka warung ikut taluturkeun boga buntut mah kieu cek teh bisa jongjon bijil teh nya biasa nuturkeun ka warung mah pasti harayangan jajan eta teh cek urang bawa deui we balanyana ka tukang tas hiji oge cenah yang mimilu ka inung teh deui naon cenah aja ti warung teh biasa we tarigu aya kopi aya pedes jabana jeung aya asin teh ieu teh ti si teteh cek heuh ti lanceuk urang nya dibere sampo aya buncis tu aya cau jang gorengan ayeuna ieu teh ieu ti alo urang dibere cengek alhamdulillah sakitu cengek keur mahal-mahalna pisan ceu urang dibere cengek mending disuhun teras mah jelema lamun aya disuhun dan nuhun pisan sampo buncis jeung cengek nama ceu urang simpen heula nya tah si cauna mah moal disimpen darek digoreng heuh hujan-hujan kieu mah ngeunahna teh nyaneut ceu bari ngopi wah pokona mah bari ngariung ngeunah nikmat mana yang kau dustakan deui ceu geradu tah ieu oge keur nyen adonan jang goreng cau nya ceu nya teu hilap di dieu mah aku malam ngegoreng cau teh sok make mentega diuyahan tapi na masih keneh ngarah naon ngarah garing ceu si goreng cau na teh jadi crispy geuningan henteu lembek henteu iyak-iyak letoy kitu nya beres ngadonanana ieu teh si tariguna geus lempur hayu urang asupkeun ieu sina ngararojay urang bajuan ieu si cau nanya urang sina bajuan non teh urang goreng geuning barudak masuk kararepo mamarek nyieun naon rek nyieun goreng cau mama cenah hayang cau atahna meunang teu heueuh kope atuh nyokot we hiji sewang nya jadi goreng nya atahna nah ari barudak budak meujeuhna mah meureun kitu nya beres ngadonan jang cau tah tuluy urang asupkeun isi katelna nya tuh urang canakan heula we ieu teh anu bubuk-bubuk nama tuh hurungkeun kompor asupkeun minyakna kira-kira geus panas sok urang anclomkeun si cau na hiji-hiji ieu teh di dieu gen tong gede-gede teuing ceu siseunana teh urang mah sok sieun sok aya geuninganan tariguna teh anu teu lempur sok anu ngebeltuk geuninganan ceu tah urang mah sok sieun matakan sok dileutikan heula tah engke di mana geus rada lila kakarek di rada gedean teu hilap oge ieu teh kudu dibalik-balik nya ceu cauna bisi tutung engke teh lamun tutung mah meureun urang teh ngadaang cau tutung ceu tuh geuninganan mama seungit geuninganan heuh pan dimentegaan matak jadi seungit tah barudak norowe cow hayo hiling-hiling engke ge geus asak mah dikahareupeun ku mama oge da moal didaang ku mama sorangan tuh geuninganan teu lila asak we geus asak cauna mah urang angkat we langsung ceu heuh tadi pan barudak ge geus teu salalabar geuning tah ieu sisana ge urang gorengkeun deui tuh kabeh dianclemkeun hiji-hiji jauna oge nya kabeh pokona mah teu aya nu tersisa ka di tariguna we ceu ieu teh sakirana goreng cauna geus teus urang asupkeun kana piring tuluy urang bawa ka barudak jeung bapa nanya urang sina diriung tuh geuninganan barudak teh langsung nyalampeurkeun ceu langsung marawat tisu heuh da panas keneh ieu tapi pan barudak mah teu nyaho panas nya ceu nya geus teu kuat hayang geura ngadaraan heuh da indung mah geuninganan ceu da biar bieu teh keur ninggalkeun gorenganan matak disampeurkeun heula ka dapur dibalik bulak-balik tah ieu keunaya cenah bapa budak we jeung barudak tingtah keur ngadaraang cau da engke ge geus ngebulak-balik cau mah tuh geuninganan urang ge nyampeurkeun deui da urang ge hayang nyaneut ceu nah atuh hayang nyaneut mah lain cicing heuh pan eta teh di dapur teh masih keneh ngagoreng cau bisi tutung tuh geuninganan nya ditinggalkeun sakedeung oge paur ceu paur tutung heuh pan sieuneuna teu ngahajat teu dileutikan di gedean we ku aku teh